Wah, buriting ya, ya. Ayo. Eta anu helmna. Ya. Ya, nah sih helmna. Hah? Patuh ya helmna. Aha. Ini masalah aing goblok Iya. Udah helm, ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring sekian lama. Punten pemirsa gering, ada gering. Biakan awat. Wah, asli. Sok deh. Ulah bisa pelanggaran. Ya. Oh, balik dokter anjing udah dangkak gitu goblok sih. Ini baru rumpi. Ini baru rumpi. Anu mana ketinggal di dewasa sih euy. Asli make pakaian kieu mah kewannya. Normal. Ketinggal di dewasa tuh. Nu balik sia teh. Balik aing. Tapi geus nyaho kan rupa dan bentukna kanyut. Nyaho. Anjing goblok. Anjing, kabogo maneh teh teleponan sia teh cemburu goblok. Hah? Anjing, si Roni cemburu, anjing cemburu. Anjing, waduh kita mah dihareup di tukang mah ora sia teh Roni. Rai belang goblok. Action. Hok. Mau muncrat tadi kocok. Coba si Teni nu ngocok apa sih muncrat gresok maneh. Muncrat gresok. Ten, awewe sia mah diuk tengah dangka kitu. Kan bae atuh le, lamun teu didangkakeun mah asup. Anjing. Tah, ieu telan aing deu. Ngajar ulah deh, ngajar ulah, ngajar cila dinya. Edan, kapake ku aing ieu sih euy. Masuk atuh. Ini bujurang lagi. Anjay, goblok. Mi, kenaon atuh ngalamun wae? Orang teh kira ngabayangkeun lamun jadi suami maneh. Heeh, nih mana jadi imamna? Orang jadi imamna, maneh jadi mayitna. Goblok anjing. Teh, kumaha mun salaki hoyong kuatila teh solusina? Babari atuh Babari kumaha? daun putri malu digodog Emang efekna halus gitu? nya alus atuh ku putri malu mah jeg jereg ngan ditoel murungkul Sarua jeung bohong. Cuk. Bosan ningali moe cangcut teh cangkang nawe terus di poe teh kali-kali mah eusina atuh. Goblok, pira kok aing kudu ngadangkak na luhur genteng? Goblok anjing. Mulus kene bujur aing atuh jeung sebutan. Baik anjing geus perhatikeun ku aing.